pasangan ringgang umumna cerita umumnya jernihna kasihan ringgang pasangan ku amang kamoyan seperti kecapuras asih jeung asihnya langgam abadi Bonyak itu deui. Dina nyari kakak manusia aya asih di sarubari aya durian manjang kamangsa. Tapel lahir, tapel batin, anta berhati jagung rapi. Jeung dina nalika insan-insan anu nyorangan anu layak karawin ti insan kepada insan anu awewe jeung lalaki. Bonyak itu deui. Namun saupamana marane kawarurat Gusti Allah bariskan ganjar pihak-pihak kemuliaan mantenang Allah anu mangajeng dan kinasihanana. Itu nu kasep atau sumping bagja teman anakik antar sagedapnya kasepnya antar sagedap aki terek sisilar rek ngagro anu tidul supaya ngumpul anu tewetan supaya datang anu tikaler sing ngarente anu kulon sing jalan rongok di dieu kasih nugrade ada cing urang rajahan di lakuannya urang rajahan di palar teh musrah ayo berkah selamat ada sar di rajahan juga pun syampu rasul ampun ya para lu Gusti Maha Agung dina pating karetik urang pating polisi mohon sang Tuhan batur syaratan katampian bisaan mati kalau sifat tahun ada minum aruncang ciri diri manusia kiwari rek dulu ngatuju ngaliwat ke pajajaran bongan hayang ulah hati padung dengan di musik lapangan cikan aku mohon kula saparakan hendak dihampur edawi di masuk direk buka tunggusan kamu bakal tunggusan rasa tawis asih kiwari kamu daya ada sudah lain nak saukur catur direka rupa carita Hesa ukur catur mereka lupa aja ya Allah Gusti doaku kami jadi doa Gusti kenapanya jadi Gusti toleh kenapa kuda setan mogi Gusti tangan kayu mudah-mudahan anu kaseping lancar uang di dia salamet itu uang di dia kabagian kabeh payung teh payung boleh mana ya asep awatos itu tangan Thank you.
Lain akide aseno kencang ya teh cuk. Aseno kencang ya teh. Dan tadi teh asa titorangan eta umpun. Heeh. Ali geus aya Itu beli kaset ayeuna nya. Bagus. Ari soalnya lagu abah. Beli soalnya kasih abah. bisa kene gitu. Ayo Bisa kene gitu nyanyi. suka abah bisa. Ya bos ayo. Ya. Wajibulin suliarek pamit. Ayah. Hujan Awai. Sisi pasti orang kumaha ini apa setia kasih ke Gusti Agung. Ari si Akid kena kanu kolong mane ditinggalkeun. Ini opo eta sia teh dirapi deui atuh. Ari ya nu macam kamu rek dandan kan itu kamera salon. Wah, gitu. Ari batur madang dan ka salon. Ayo imah kan itu kadeler. Ah eta sia teh. Ada orang ka salon, orang mah ka salon. Anu geus mah ka salon, anu hiji mah kadeler. Ka salon teh aja ada di. Kain nongkrong di usul dua anak kami Makanya saya tidak pakai namanya. Gusti ampun. Wah, paling share. Sing akur, sing pagernya dua anak kami akur. Risiko nyandung, wah. Risiko nyandung. Bukan Tapi awak kurang adil, wah. Di orang 5 penting, di orang 2 penting, wah. Gusti, Agung. Lain tak, dipikir-pikir mah, lamun cek di paribasa mah bagaikan pinang di belatungi. Salah, harta kami tering. Akan mojang pimitan saja. Salah, harta kami tering. Akan mojang pimitan saja tahun kembang juari mama yang saja ajak rumah.
waju unduh sejak ngangkil anu gini emban timbalan ribu totos lamingan ingat diri supaya berada Alhamdulillah aya kene anu eta mah anu parantos masih nyawer kaula muga-muga sing digentosan ti nu kalilipat anu acan mah sing anu emutan eta mah jagung tuhur mudah-mudahan bagi aku kita sumpi ringkang dilawang pamor awor mamasangan antara nu datang jeung anu mantu cabdana heula ieu pangbagia riwayahna tampi ku asih kalung kembang kaheman